wawancara ngenaan wisata Laut Karapyak. Ieu ayeuna tos aya narasumberna. Pangkeun nami abdi Aris Ismayadi. Dina di dieu di Karapyak. Pak, naon bae nu jadi andalan ti wisata Pantai Karapyak? Janten andalan di wisata Pantai Karapyak nyaeta kahiji pantaina anu bersih. Sareng di Pantai Karapyak teh nyaeta pasirna pasir putih. Kaduana oge aya destinasi wisata nyaeta Karapyak Glamping. Nu kaduana saha nu ngenalkeun wisata Pantai Karapyak ka jalmi seueur? Wisata Pantai Karapyak dikenalkeun dina media sosial. Diklik wae dina media sosial aya Desa Bagolong Info. Dinya tertera tentang wisata Karapyak. Iraha Pantai Karapyak teh janten tempat pariwisata. Pantai Karapyak dan tempat wisata di tahun 2000-an. Nu kaopat di mana terletak Pantai Karapyak ieu? Wisata Pantai Karapyak tengahna di Desa Babolo, dusun Babolo Kolot, RT-na RT 17 RW 7, Kecamatan Kalipuca, Kabupaten Pangandaran. Laut Karapyak yang Dewajayan mati ombakna teu ieu mah teras deui pantaina pantai berkarang jadi bahaya pisan pang Dewajaya. Kumaha masyarakatna ngajaga wisata laut ieu? Di dieu masyarakatna dilarang ngebuang sampah sembarangan ke pengunjungna. Teras deui dilarang nyandak terumbu karang nu aya di Pantai Karapyak. Hatur nuhun ka Bapak nu tos nyempetkeun kersa diwawancara ku arurang. Sami-sami. Tos Sakieu wawancara ngeunaan Pantai Karapyak. kurang leuwih hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.